saknyana jelema nu takwa ka Gusti Allah di mana-mana kedatangan kawaswasan nu nyusup ka jero hate sehingga berhayal untuk kemewahan dunia, berhayal untuk keagungan. Setan merayu kemewahan dunia, keagungan, kemuliaan. Nyana selalu tazakkaru eling kana siksa jeung ganjaran ke diperhitungkeun, dikalkulasikan di jero hate teh cilaka aing ye. Ketika manehanana ngarasa cilaka neuleuh ku mata hate, oh nu bener mah ieu horenganan teu narima kana rayuan-rayuan gombal setan, mewahan-kemewahan dunia tah aya. Je aing mah eueuh nu dipake ka sieun, eueuh nu dipake ka agung hiji bae Allah di dunia. Moal tebal deui ge mewahan dunia raih melalui jalan ke bener, ditinggalkan ke rugi ka bina-bina. Tayang aing mah fa idza hum mubsirun neuleuh nyana kana hak tina lain hak. Iyalah nu bener aing mah geus mengasingkan diri aing mah teh wayah dakwah sabisa-bisa aing, wayah nyarita sabisa-bisa aing. Adapun aing kudu dibeli ayang-ayang acan, adapun aing kudu ansub kana lembah anu tina yakna dunia jeung makhluk. Tayang aing mah hiji bae Allah bener-bener basiroh mata hate neuleuh yarji'un balik kana hati geus. Lamun geus ka situ ngaranna kuat eta bangkaning kapan bakal datang ka jelema nu takwa maka Allah. Ka hiji kiai aya ilmuwan manehanana kemudian nyana ngalaksanakeun ilmuna dakwah lah dibere ku Allah. Coba-coba nik datang rayuan-rayuan lurah, rayuan camat, rayuan bupati, rayuan kandidat. Hayu coba anu kumaha lain ulah ancur ka partai, lain ulah ancur ka pamarentah, kudu bisa teu karena Allah. Gara-gara nu karena Allah pas kieu ku ari. Ulah ditinggalkeun partai asal karena Allah coba hayang nyaho. Ketika orang teu bisa hindar, salametkeun diri orang dipanggang sia di akhirat. Kudu nyieun urang wadah partai masalah tapi jang negakeun partai mana kuat berarti kabeuli kabeh kuari geus dihimpun dibareuli kabeh partai teh jang kebatilan naudzubillah min dzalik wa min dzalik. Mana kuari nu ngaran partai Islam fetilu geus kos kitu, nu ngaran partai Islam PKB ya begono lah. Ayo coba PKS aya hoakna doang gitu sarua bae. Muhammadiyah partena ieu mah partena geus kos situ atuh sarua bae dibeli kabeh untuk menegakkan kebatilan. Kumaha tuh kahareupna bakal kumaha wallahu alam. Sakadar carita jeung wacana seperti eta untung masih kena aya kontrol anu masih kene ngageuing-geuing supaya ulah terlena masih hayu bae henteu rek ribut negakeun Pancasila di Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika pada ngaraku tapi langkah-langkah Bhinneka Tunggal Ika jeung Pancasila na mana atuh ulangan sakodor ngawowo doang. Hayu tegakeun hayu kumaha ieu carana. Nah, ketika mutakin dihayal, setan datang ta'ifum minasyaiton. Rayuan, yeuh, maneh diuk bae di dinya. Hayang aing mah. Allah balik kana hak. Dirayu, yeuh jabatan, keheulan. Sakadar nyandang jabatan sabaraha lasi di alam dunia tapi aing di akhirat tadi kulub keheulan. Karak mutakin fa idahum mubsirun. Tangan kuari ku urang penggede di luhur anu mubsirun ngebasirohna bener-bener muka mata hatena mana nu di partai nu di organisasi mana mun aya itu ikuti mun ulah anu bentah mata hatena tuturkeun nu teu bentah ulah tinggal kitu bae ujung-ujung nama engke ge pararae perang teu perang pae teu perang pae hiji
Nomor kedua, ketika geus teu berdaya Israel dibeuleum bae ku Gusti Allah. Beak kabeh sanagara Israel. Nek nyalahkeun ka saha? Beres kabeh. Baheula zaman Kanjeng Nabi Lut ku geus teu berdaya-berdayana. Lut keluar, balikeun ku Gusti Allah. Beres. Ujung-ujung tadi kitu Gusti Allah. Digembakeun, gempa anggeus. Urang sieun nahanan godob Allah. Selama urang mampu nahanan godob Allah, atuh tahanan ku urang. Ieu teh memancing godob Allah, sok urang tahan. Buka mata hati urang, ilmu dititipkeun ku Allah di profesor, ilmu dititipkeun ku Allah di doktor, ilmu dititipkeun ku Allah di jenderal, ilmu dititipkeun ku Gusti Allah di kapten, di mayor jenderal, di naon deui nu aing teu nyaho. Ayo dititipkeun, hayu pake, jangan lempeng-lempeng bangsa negara. Lamun bener muttaqin, boh polisi, boh abri, boh kiai, boh budayawan, boh konglomerat, bakal nanyana tazakkaru, eling ka Allah. Sieun aing mah mung milu di lembah anu batil, aing mah neuk dina hak bae. Fa idzahum mubsirun, eta lah anu beunta mata hate. Allah kana sabalikna lamun jelema henteu sieun ka Allah, berat ku jabatan, berat ku dunia, belah dieuna mah atuh jelema anu teu ngalingseukeun aturan-aturan Gusti Allah, belah ditu nama jelema anu kafir, anu musyrik ka Gusti Allah, eta lah di luar muttaqun. Kumaha eta? Ieu cek Gusti Allah, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun. Wallahu a'lam bimmaradi. Wa ikhwanuhum ari sapirang-pirang dulur setan. Ikhwanu sayatin tegas sapirang-pirang dulur para setan-setan minal kufar. Ditu nama nu kalalapir belah dieuna anu kabong beriku kamewahan dunia yamudunahum eta setan ngabantuan kamaranehana fil ghayyi dina kalacutanana. Allah dibantuan ku setan. Lamun urang ngaji nahu ikhwanu jadi mubtada, yamuddu jadi khobar. Mubtada jeung khobar kudu sapagodos, sebab khobar adalah hukum, disebut musnad jeung musnad ilaih, kudu aya nisbat subutul mahmul lil maud. Geus yamudu teh khobar, atuh khobar tina ikhwan, atuh rujukna kudu balik kana ikhwan. Ai di dieu lain seluruh ahli tafsir balikna kana syaiton, hum kana ikhwan, geus ijarin ala ghairi man walah. Jadi berarti henteu samistina, nu samistina mah ya mudunahum eta ngabantuan ikhwan kana setan. Berarti manusia ngabantuan setan. Ari aslina mah lain kitu pan setan ngabantuan manusia. Geus lamun dipaksakeun ya muduna ngarujukeunana kana ikhwan moal kaharti. Berarti kafir-kafir ngabantuan setan, lain kitu. Setan ngabantuan kafir. Bah atuh kurang dibalikeun bae tuh ya muduna teh khobarna ieu teh balik domirna kana setan. Geus atuhum kana ikhwan, atuh pan berarti kaluar tina aturan. Apa mubtada mah eta adalah musnad, hukuman musnad ilaih. Geus ada subutul mahmul lil maudhu. Kok ieu mah teu kitu sih? Kos kitu ge kolon. Kolon nu teu ngaji bae nu ngaji bae. Ya kos kitu ge kieu teh mah encer kos kitu. Lenjer teh mah kitu ngaranna jarin alamma wala ala ghairi mahwalahu. Geus nu kos kitu cek dina alfiyah
wajib kudu diibroz bizanu mutlaqon sutala kode iku agenda tah kos kitu gulak-gilak didinya bae puyeng ngaji hayang nyawa puyengna dirinya ge ya kudu mantep oh nu ngaji mah bener mantep cenah nu teu ngaji atuh dijajal-jajal ge teu ngaji hese atuh hese bae dikuta dikitu dikitu gitu mantap ngararaji atuh setan atuh setan teu ngaraji mah setan ngartikeun gurana tuh sadaek-daek da bae aya jalurna oh ieu cak nahu engke karak naik lamun jarin ala giri mahwalah aya nu wajib diibroz aya nu henteu tergantung kumaha labsu jeung henteuna seliru apa henteu ketika keliru wajib cek jumhur mah nu penting maknana bisa dilempengkeun pabeuli tah jaritakeun kos kitu bae ge antara jumhur nuhat jeung gairihi nyana bagianana urang mah bagian ngahuapkeunana nangnya engke dibilagahan tak kumaha nu kos kitu ngaranna ceuk ahli bilaga eta lah ngaji masyaallah ieu antara mubtada jeung khobar bae ge kok beda rujuk tah ngarujukeun ge lamun dipaksakeun kana ikhwan wal harti ari jelema dulur setan mah eta yang mudahu ngabantuan setan je atuh lain ngabantuan setan aya ge setan ngabantuan jelema ja setan atuh nu boga pokalna mah lantaran engke kapan di akhirat teh bakal digero-gerokeun ku setan masing-masing. Hai bupati sini temani aku ke jahanam. Gubernur kadieu cak gubernur teh emang ke mana ka jahanam itu presiden geus ti heula nya mah ngagujubar gitu setan teh nangkep engke urang inggi salamun kos gitu ditangkep ku setan jangan kemana-mana engkau kan dulu aku khoyal aku hayal aku bujuk engkau kan nurut aku lah yang membujuk engkau lihat wajahku serem kan inilah yang tempo dulu membujuk engkau supaya engkau cinta dunia, supaya engkau cinta jabatan, apapun yang terjadi, sehingga engkau beli mobil, beli rumah, kawin lagi dengan orang Kerawang kan. Itu aku yang menggoda, aku berhasil. Nggak usah kemana-mana, mari kita sama-sama ke neraka jahanam, kita nikmati. Coba, lain lalagaan teh cakang Nabi gitu, nanti kubat. Mata kurang nu ngararaji kieu bisa rada dutdet teh keluar berarti majus deui. Hayu mantap ge nek ngaji nu bener niatna nu bener maksudna narimana. Ulah haju aya suuzon abe urang bener ieu ka moal kebal tadi di Fatihah mengaji ujab. Terus nusajeun deui unggal minggu aya di Fatihah. Atuh engke mah almarhum Haji Supendi aya bantu sana. Oh iya ngaminan leuh. Wah budak teh beron dan ngaminan. Maksudna tuh ulah ngaminan ke. Asana bareng jeung ngaminan. Itu mantap kurang tanpa pamrih ge hujan ge ngaji bayah hayang salamet kajian kuku makin dek ngaji bayah hayang salamet Masya Allah diperhitungkeun keke aing aya di mana di Bogor datang moal poe minggu ieu tah diperhitungkeun urang datang ngaji eta kan Allah Maha Uninga ambo sia keur nyaba ge keur di Bogor masa sia inget ka ngaji ku ingetna bae geus ka sorga eta ya Allah ku ingetna doang ge ku inget hajunya ke HS-an teu ngaji. Daripada anu di lembur sorangan deket ka mamana teu inget ngaji. Tah, nu di lembur mamana aing sok ngaji. Ngaji haju ka HS-an ganjaran ngajina terus bae.
di akhiratnya kaget minggu pertama maulid ayahnya Pak boleh gak kula mah teu ngaji hari teh ja usakaina Pak kula mah hajatan di Bogor aju deuk ngaji aju ka sentas ya endek nata endek ieu kasih ngaji Masya Allah nyaho kitu mah kula endek bae adalah Allah teh mere ka urang seperti kitu ganjaran lamun urang endek maksiat mah encan brak mah maksiat can ditut catet urang endek maksiat teu ngai lah tangdir tatanggai cabut wae aduh hujan-hujan ge aduh aya bejana hipu dangdeuna mah encan ngaling mah can dicatet encan maling mah can dicatet encan aja terjadi atau catatanana api lamun urang rek ngalaksanakeun ibadah ngaji salat dan encan der geus dicatet deui kumaha atuh coba geus mantak ge catet di jero hate Gusti salila hirup abdi adek ngaji bae beres catet malaikat awas Gusti aduh ai prak henteu deui cek malaikat bohong sia kalau jok naing sih. Nah, iya bakal cerita wa ikhwanuhum yamuduna ala kadar doang. Namun dipraktekeun, sampai ini meraktekeun lain kula. Tah, sarana kieu panjang teuing ala kadar alpiyahna tek seti. Yeun teu mun teu dialatan atuh moal kaharti. Jadi simpulkan aya opat simpul tidinya bae ge lain nang urang nang para mazhab guys tambah panjang teh mun dibahas-bahas betul teh ngajina kudu ngaji alfiah jeung santri geus wa ikhwanuhum mari dulur-dulur setan dosa pagodos jeung setan belah dieuna mah jelema anu nutur-nutur ka hayang nafsuna anu ancub dina kamaksiatan kadorakan belah ditu mah atuh meureun kufar eta yamudunahum dibantuan ku setan-setan ngabantuan ka eta jelema fil ghaib dina kalacutanana dibantuan ku setan aya nu hajat urang hajatan yu antara ngundang kiai jeung orkes dangdut aya kiai bae cek ustad di dinya teh lumayan lah urang dakwah maka batur teu bisa tuh ngundang-undang kiai geus urang anu jadi gantar wasilah geus atuh ngundang kiai bae oh nya aya deui rombongan ti jawara-jawara ngalungnya nama jelema atuh gaul ieu Pak, azana lamun nanggap kiai malah sakikituna bae maning dangdut mumpung Raden Oma Irama masih keneh hirup urang bil barokah. Eta bae geus kajian kuku bage duit aya di bapak gaul aya di bapak atau anak buaya di bapak tatek antara kiai jeung dangdut kiai jeung dangdut kiai jeung dangdut ayo setan kapannyana mangahayukeun kana goy kiai deui tuh manganu kamari hajat nanggap kiai ngundang kiai Ki Fudoli yes segitu bae belah ditu tuh Pak anu ngundang Ki Soleh ya ini sekolot Ki Soleh itu nanggap Ki Nurjaya ya sepira Ki Nurjaya menjet kebonnya nelih ndak apa teu belah ditu kamari itu mama aja pengen ya nu hadir tuan rumahna ge aju es komo nu ngadengekeun tuan rumahna es balik lagi teu ka nyahoan guys cak setan maning dangdut lah tuh urusan dosa mah teu ge tobat dia moal aju paeh bae di kesehatan mulai cak setan eta
sulingna doang mantap sulingna ta setan datang melodina Masya Allah yes. Setan ke Masya Allah Masya Allah sial ke setan nah setan kan datang ikir cerita hajatan beleletikanana mulai geus nyimpul-nyimpulnya barang-barang kieu itu aya mah malam Rasul nama Kiai bari Rasulan ala kadar itu kayak malam hak nama hari anak teh janur dijadikan guys eleh geus Kiai bisikan hati eta keur carita hajat keur carita urusan politik mah kok nu tadi teh setan hayu mang emang geus acak-acakan ieu dunia tuh urang bener sosorangan memang nanaonan urang di DPR bener sorangan izin sorangan engke pajar abuya urang di DPR pajar kita saha geus bandingan teu beres kabehan hayu geus nah usok ulah asa-asa cak setan teh emang ieu mah anu bener mah teu hadayakeun jadi DPR ieu geus emang eta mah wadah nu teu bener geus sakalian teu bener geus jelema nu bener mana aya nu hayang jadi DPR mah aya sebab naon geus teu didarengikeun geus barang mumpung di dinya geus acak-acakan mah kabehan ieu geus ke di neraka ge leuwih sorangan ieu atuh rame di neraka ge biasa setan gak fungsi mulai geus urang sebenarnya loloban lengah aya naon-naon teh ku urang dipikirna ku urang pemikiran urang kan handap pemikiran orang kan pamere Allah paling geus 1 senti 2 senti pemikiran kanyaho urang genang Allah urang sok tilok ngabalikeun ka Allah koho urang sebab berasa gagah aya di urang rasa pinter aya di urang ngabanggakeun gagah jeung pinter padahal gagah jeung pinter pamere Allah kalakeun birage kitu kene aya gangguan-gangguan setan nu ngagoda ka urang urang kadang-kadang merangan teh asa nang urang pasrahkeun ka Allah birage urang teh lengah percaya diri asa nu urang eta lah gangguan leletikanana urang lamun ti penting kurang boga jumpa jampe besi aya setan pastahid billah kudu nama pastahid billah tapi urang percaya ka babacaan anu ku urang dimiliki padahal babacaan mah eta keneh ngan pasrahna nu henteu moal mempan ge moal mempan urang keur leumpang atawa keur salat wirid di masjid misalnya jam hiji setengah 2 kertek mulai tah tek kada aya muring kapseut kurang pasrah kurang malah nyiapkeun aya siap wae bacaan kurang jadi percaya ka bacaan henteu salah ngan kurang pasrah bener bae seng rada bau rada lain deui ceuk ambe asana babauan kiamat sih ieu mah jamenan kuburan asana hadir ka jalan kubur mah siap aing maca ayat kursi ayat kursi kalam Allah bagus ngan asa urang ayat kursi baik baca sia lauk bae geus dipirit ayat kursi bener aya haseup ye bener tadi mah si bener awas ngadu sia juga aing kan mulai sombong kan bener ngegelebeg talina kadeuleu tali ieu na aya bocong nya ieu nu muka ngan beungeut ado hehe bacakeun ku urang percaya ka babaca wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim Allah la ilaha tapi urang teu ka Allah ka babacaan Allah la ilaha illa huwa la taqul
nyana ngaharep blek jiji lain indit ka dieu Allah la ilaha illallah la taqul sinatu wala la taqul nanggak deui ka nya goblok ye tah urang teh kurang percaya diri percaya da kababacaan salah kuari nu hebat set pocong plek tenang plek ya sia makhluk Allah aing makhluk Allah sarua ciptaan Allah sia makhluk halus nu diciptakeun ku Allah aing makhluk manusia nu diciptakeun ku Allah sesama makhluk Allah tidak boleh saling ganggu nyana kayak ngomong asal di baskotan nih orang kudu bisa gitu udah mah inget baskota inget ka iya kadang gara-gara ka konektor konektor kos gitu konektor mapan nan gara-gara Batak melulu komok konektor eta mah gamadi mah Batak prioritas Batak budak sekolah mapan budak sekolah mahasiswa mayarna teh kapan letik gitu letik mayar cepet baheula mah cepet bari keur kula mau jadi mahasiswa mah cepet keneh 100 mere sak kok bayarnya cepet saya mahasiswa kakak beneran hitut di mana mahasiswa na tuh bau bayar cipe kentut lagi kita bayar cipe kecil kentut lagi dan kecil nggak boleh kentut lah ini anak mahasiswa kentut pula Batak kok gitu lamun kaganggu urang ku setan urang ngupayakeun urang sorangan capek fasta'id billah minta tolong ka Allah kana boga ya Allah ya Rabbi abdi teh kan hayang ka Gusti melalui ilmu Gusti tapi ieu can kapaham bae Gusti abdi teh ieu can kapaham bae ngaji ya Allah ya Rob abdi na nu Gusti otak abdi na nu Gusti ilmu nagih atuh nu neuk ditempelkeun ka abdi tuku Gusti abdi mah bade nyangakeun ka Gusti sadaya-daya dengan penuh kelemahan sakikeun abdi mah gagah abdi nyuhunkeun ka Gusti ulah ngandelkeun otak mah dipaksakeun ku urang sat meunang we saminggu hehe dari sorangan hehe pan pecena budak mondok tapi pan sudah seuri bae budak modal bener bae mancing di hareupeun imah sendal jepit beunang mah wah cak mana goblok si budak sendal jepit pajar lele sia mah edan ngandelkeun otak capek eta keur cerita ilmu kayak kebal-kebal dibere oh sia beneran bere ku Allah Allah kan nu meren ilmu Allah otak-otak Allah dititipkan ke orang dititipkan ilmu kadek tah aing dititipkan ilmu kasih seakan-akan gitu pakai kain tuh etalah urang sok poho fasta'id billah mental gara ke Allah jadi Allah iya ya Allah urang sok poho geus aya ilmu di urang kemudian hayang ka Allah kan ka Allah teh kudu ulah aya duniaan hate teh kudu ulah aya makhlukan di jero hate ulah aya nafsuan ulah aya setanan lamun eta geus ningrai zat buleud ka Allah plek teu bisa-bisa usahakeun ku urang ngaler ngidul ngetan ngulon usahakeun supaya ulah resep kana dunia makin resep ieu teh dunia teh ini bengking oleh hoan cilohan ngacai kulan saya dipake ka resep bae makin resep bae
kurang berusaha maka diri kurang capek pastaibillah kalau Gusti tenitah datang ka Gusti ka hamba-hambana diantara hambana teh abdi hiji kanikmatan di mana hamba datang ka Gusti tapi gangguanana teh cinta dunia jeung makhluk Gusti abdi teh manusia nu cicing di dunia tentu bae ngabutuhkeun kana dunia tu cinta kana dunia wajar tapi moal usul-usul ka Gusti taina mah abdi manyuhunkeun pitulung ka Gusti ulah dibere cinta dunia abdi lepaskeun jero hate abdi cinta kana dunia ka Gusti we ulah aya karungan di jero hate ulah aya jabatan di jero hate ulah aya sawahan di jero hate ulah aya keagungan hiji be Gusti abdi nyuhunkeun geura-ge ka Gusti janu Gusti ieu sakali dua kali tilu kali bangun nyaan urang nah geser ge tepati cinta kana dunia terus setik ka Allah ke udah kaharti bae masuk pasrahkeun lalu kun renungkeun ya kunaon ieu cinta bae kana dunia penta ka Allah satungtung cinta dunia moal datang ka Allah moal ka jeung dukubat cinta dunia mah hahalang lamun jadi pemimpin bupati camat gubernur cinta dunia moal ngurusan rakyat jadi kiai cinta dunia partai Kristen gak diterima baik pokoknya cinta dunia mandes asal kokocoran ngocor di mana baik datang Masya Allah oke lepas mual kebal dikumpul-kumpul ku urang cinta dunia ti dieu mangpang mengpun urang ngajabat cecet sugih lah urang ketika sugih paeh kasugihan cilaka urang jadi kiai keur meumeujeunna jadi kiai ti dieu komo haji urang ngajabat mah kieu kitu aya sugih boga mobil boga dana sebagainya paeh kesugihan bakal nyiksa bakal ditanya ti mana ngocorna rugi amat kemewahan sejenak diudag-udag ku urang melalui pengudagan anu salah di akhirat kalaka jadi siksa dinikmati ku urang hanya sabaraha tahu di dunia tapi teu muka bae tah teu muka mata hatena fasta'id billah sok minta tolong ka Allah renungkeun waduh awak sia kokomoan teuing atuh nya ge putus ya karena dunia batur mah geus ngapak hiber ka Allah ninggalkeun dunia Aisyah mah gupak di dunia teh aduh deres masih kena jalan bener mah deres iris jalan teu bener korupsi lah teu kaharti atuh lamun kiai dibere ilmu Al-Qur'an haju laku lampahna kaluar ti Al-Qur'an nu endeuk diperjuangkeun teh agama melalui ilmu titipan ti Gusti Allah masa partai Kristen diterima kan araraneh urang araraneh wih cenah ieu mah siasat neraka jahanam sia itu Masya Allah itu teh kumaha beresna tuh di dunia acak-acakan ge di dunia misalnya acak-acakan ieu ka ditu ambil sama pae tapi di akhirat mun urang narima kana kos kara ditu acak-acakan teh kabeh dibeulem di dunia mah acak-acakan ieu ulah ieu terus ribut paeh selesai paeh tapi di akhirat Masya Allah dibeulem Allah karim tah lamun datang hiji gangguan setan fasta'id billah innahu sami'un alim maha naru Allah maha uninga
kumaha lamun jelema anu takwa ka Gusti Allah anu selalu ngajaga kana parentah-parentah Allah jeung larangan-larangan parentah teh dilaksanakeun larangan dijauhan ketika datang gangguan-gangguan ti setan teh kumaha barometer diri urang masing-masing ieu aya innal ladzina taqaw wa massahum ta'ifum minasyaitani tadhakkaru wallahu a'lamu bimarusanya ingana jelema-jelema nu tararaku ka Gusti Allah ngajaga maksiat-maksiat bung ancud dina permaksiat ditahan dijaga bisi kena idza masahum taifun di mana ngeunaan ka para muttaqin yakni alladzina taqaw tadi taifun turun kawaswasan kena kawaswasan dina hiji kirat ma taifun tasyai'un alamabi sesuatu anu turun tumrap ka jero hate huyal hayal ngajadikeun kana kawaswasan gangguan setan teh minas syaitan kawaswasan di jero hate jalema muttaqin ngarenung ke ieu ai kumanya hirup di jero partai aju aing mah hayang salamet ke ieu kumaha jai kok ku aing karasana ieu belokna ka kiri bae rarasaan teh teu bisa diajak ka katuhu deukna mengkol datang taifun minasyaiton bisikan-bisikan ti setan taifun minasyaiton jak setan Kiai mumpung gak percaya ku pamarentah mumpung gede bayaran ayo kebatur mata kapake Kiai makar wajana kapake ayo anak loba engke jang anak engke aya incu ish wajina jutaan ye Kiai cak setan sial teh setan goblok setan ka Kiai teh Kiai kan merenung nya kumaha sapoe datang di sial setan bisa aja setan goblok setan ayo Kiai ngahiji geura jeung pamarentah ayo ulah waka nyaritakeun soal dakwah nu penting mah dunia mumpung kapake taifun minasyaiton datang bisikan ke di akhirat ulah dari toko akhirat mobil oke ganti tah mobil tahun lama tah mah tahun baru minta geger ka bupati dibere asal ngadukung bupati dibere ulah deing kekarak mobil kos kitu atuh oh majelis dipanggieunkeun kayak sayang imah dipanggil babar penting ngadukung dah kuarikeun deuk pilgub ieu sok ka mana nu gede duitna bae ka mana nu gede duitna bae hayu bae mu ieu mah di dunia mah pokona hayu bae
sial teh setan goblok bisa ada sate lamun kiai na anu henteu mutakin henteu takwa ka Allah kana semata-mata dunia kabongroy nyana ya oke deh asuplah ke Pirindo kiai kabawa terlena ku senyum dan tertawanya syaitonir rajim geus asal aya kiai masuk ke Pirindo eta kiai setan beres masa kitu geus hese-hese bah Jogja besok sambarangan aing mah deuk sambarangan bae kitu bae ulah hese-hese aing mah deuk sambarangan bae kitu ulah hese-hese sing tegep urang geus we can pugu ka sorga sia ka aing sok nyangka kitu je atuh sorga mah lain nu kiai nu Allah aing mah boga kepercayaan percaya ka Allah anti Kristen titik ai kiai deh juri eta lah ta'ifum minasyaitan masya Allah tapi lamun kiaina nu bener-bener takwa ka Gusti Allah di mana datang bisikan-bisikan setan yai cek setan teh mangpang meung atuyu di dunia maja urang teh nu kadeuleu teh dunia can kadeuleu atuh akhirat mah maning urang ngalobakeun numpuk-numpuk dunia ieu diajak ifun kawaswasa anu nerap nyusup hayalan ka jero hate setan langsung ngancik di jero hate ngajakan yuk mumpung mora keneh yuk mumpung maneh jadi mui yuk mumpung maneh di pamarentah kapake yuk tapi nyana tetep bae teu hayang aing mah daripada cilaka di akhirat ketika datang bisikan-bisikan setan ngawaswaskeun ka jelema-jelema nu takwa begitu datang bisikan setan tazakkar langsung inget nyana iqaballah wa thawaba siksa Allah jeung ganjaran Allah aing mun kitu bakal disiksa apa bakal diganjar sih isieun tadakkar langsung eling mutakin mah besi ke di akhirat ada saing di dunia milu di akhirat disiksa duh kumaha besi putus ganjaran aing rempan nama ya Allah ya ampura Gusti itu tadakkaru eling langsung siksa jeung ganjar ketika mutakin ingat ka Allah ingat kana ganjaran jeung siksaan anak datang nyusup setan ka jero langsung ingat kana siksaan jeung ganjaran fa idza hum mubsirun nyana ningali kalawan paningal mata al haqq kada bener bin goirihi tina salian bener atuh nyana payarjiun lantarannya aduh silaka ieu mah payarjiuna balik kana hak mung ninggal cenah diberena ieu mah 100 juta enten cenah diberena 500 juta enten diberena cenah 1 miliar naon atuh duit jang naon paling hebat meureun meuli kendaraan boga dina teu bogana jan nyewa bisa dina teu biasa nyewa anu mahal lapira di dunia moal kebal kepentingan anak aing sing ka mana paling geus sapira nyalateun ngariung ya geus aing mah nyewa angkot ge geus tah kiai bener tah nu geus kitu kiai bener tah nu geus kitu teu hayang aing mah ulah ning 1 miliar sadunya dibikeun ka aing kawe teu hayang sebab nabi aing ge tersebut dunia beres anggeus tah mutakin tah kos kitu teh ngeunaheun tangan di lembur sia nu kos kitu aya jilir bawa ka dieu aing nyaho hese jasa pugu masya Allah ya Allah tah ngeunaheun ngadengeuna ge kaya nih mah segala dunia jangan lawan atuh dia mah kadahar
guys ngomongkan dari ibadah beres leuwihna karak aing ngajakan ke makhluk ngajak aing we lah salat puasa geus beres aing ngaji yang aing adapun batur nu hayangeun aing butuh los butuh geus jeung aing beres aing mah teu eueuh nu ngaji aing mah jeung pamajikan aing we kuing dicepretan sama pamajikan aing kayak dicepretan nyan nang karak kayak lain ngaji tunggang buka calana yes neng lah neng bae murid akang lah geus beres nyana lagi nurut ya guys murid nomor 1 di dunia murid kesayangan teh anggeus ngaji jeung nu kitu mah tah ieu sanyana jelema nu takwa ka Gusti Allah di mana-mana kedatangan kawaswasan menyusup ke jero hate sehingga berhayal untuk kemewahan dunia, berhayal untuk keagungan. Setan merayu kemewahan dunia, keagungan, kemuliaan. Nyana selalu tazakkaru eling kana siksa jeung ganjaran ke diperhitungkeun, dikalkulasikan di jero hate teh cilaka aing ye. Ketika manehanana ngarasa cilaka neuleuh kumaha hate oh nu bener mah ieu horenganan teu narima kana rayuan-rayuan gombal setan kemewahan dunia tah aya je aing mah eueuh nu dipake ka sieun eueuh nu dipake ka agung hiji bae Allah di dunia moal tebal deui ge kemewahan dunia nu diraih melalui jalan kebener ditinggalkan ke rugi ka bina-bina tayang aing mah fa idza hum mubsirun neuleuh nya kana hak tina lain hak ieu lah nu bener aing mah geus mengasingkan diri aing mah teh waya dakwah sabisa-bisa aing waya nyarita sabisa-bisa aing adapun aing kudu dibeli ayang-ayang acan adapun aing kudu ancur kana lembah anu tina yakna dunia jeung makhluk tayang aing hiji bae Allah bener-bener basiroh mata hate neuleuh herjaun balik kana hate geus lamun geus ka situ ngaranna kuat eta bangkading kapan bakal datang ka jelema nu takwa maka Allah ka hiji kiai aya ilmuwan manehanana kemudian nyana ngalaksanakeun ilmuna dakwah lah dibere ku Allah coba-coba nik datang rayuan-rayuan lurah rayuan camat rayuan bupati rayuan kandidat hayu coba anu kumaha lain ulah ancur ka partai lain ulah ancur ka pamarentah kudu bisa teu karena Allah gara-gara nu karena Allah pas ieu ku ari ulah ditinggalkeun partai asal karena Allah coba hayang nyaho ketika orang teu bisa hindar salametkeun diri orang dipanggang sia di akhirat kudu nyieun urang wadah partai masalah tapi jang negakeun partai mana kuat berarti kabeuli kabeh kuari geus dihimpun dibareuli kabeh partai teh jang kebatilan auzubillahi min dzalik wa min dzalik mana kuari nu ngaran partai Islam Fetilu geus kos kitu. Ngaran partai Islam PKB ya begono lah. Ayo coba. PKS aya hoakna doang gitu sarua bae. Muhammadiyah partena ieu mah partena geus kos kitu atuh sarua bae. Dibeli kabeh. Untuk menegakkan kebatilan. Kumaha tuh? Kahareupna bakal kumaha? Wallahu a'lam. Sakadar carita jeung wacana seperti eta untung masih kena aya kontrol anu masih kena ngageuing-geuing supaya ulah terlena masih hayu bae henteu rek ribut ndek negakeun Pancasila di Indonesia Bhinneka Tunggal Ika pada ngaraku tapi langkah-langkah Bhinneka Tunggal Ika jeung Pancasila na mana atuh ulangan sakodor ngawowo doang kumaha carana nah ketika mutakin dihayal setan datang ta'ifum minasyaitan
rayuan-rayuan mana diuk bae didinya hayang aing mah Allah balik kana hak dirayu jabatan kehelan sakadar nyandang jabatan sabaraha si di alam dunia tapi aing di akhirat tadi kulub kehelan tah karat muttaqin fa idzahum mubsirun tangan kuariku orang penggede di luhur anu mubsirun ngebasirohna bener-bener muka mata hatena mana nu di partai nu di organisasi mana mun aya itu ikuti mun ulah anu bentah mata hatena tuturkeun nu teu bentah ulah tinggal kitu bae ujung-ujung nama engke ge paralae perang teu perang paeh bae perang paeh teu perang paeh hiji. Nomor kedua ketika geus teu berdaya Israel dibeuleum bae ku Gusti Allah. Beak kabeh sanagara Israel. Nek nyalahkeun ka saha? Beres kabeh. Baheula zaman Kangjeng Nabi Lut ku geus teu berdaya-berdayana. Lut keluar balikeun ku Gusti Allah. Beres. Ujung-ujung dari kitu Gusti Allah. Digembakeun, gempa anggeus. Urang sieun nahanan godob Allah selama urang mampu nahanan godob Allah atuh tahanan ku urang ieu teh memancing godob Allah sok urang tahan buka mata hati urang ilmu dititipkeun ku Allah di profesor ilmu dititipkeun ku Allah di doktor ilmu dititipkeun ku Allah di jenderal ilmu dititipkeun ku Gusti Allah di kapten di mayor dibayar jenderal di naon deui nu aing teu nyaho dititipkeun hayu pake jangan lempeng-lempeng bangsa negara lamun bener muttaqin boh polisi boh abri boh kiai boh budayawan boh konglomerat bakal nanyana tazakkaru eling ka Allah sieun aing mah mung milu di lembah anu batil aing mah neuk dina hak bae fa idzahum mubsirun eta lah anu beunta mata hati Allah kana sabalikna lamun jelema henteu sieun ka Allah berat ku jabatan berat ku dunia belah dia nama hatu jelema anu teu ngalingseukeun aturan-aturan Gusti Allah belah ditu nama jelema anu kafir anu musyrik ka Gusti Allah eta lah di luar muttaqun kumaha eta ieu cek Gusti Allah wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun wallahu a'lam bimuradihi wa ikhwanuhum marisa pirang-pirang dulur setan ikhwanu syayatin tegas pirang-pirang dulur para setan-setan minal kufar lah ditu nama nu kalalapir belah dieuna anu kabong beriku kamewahan dunia yamudunahum eta setan ngabantuan kamaranahan ngafil ghayyi dina kalacutanana Allah dibantuan ku setan lamun urang ngaji nahu ikhwanu jadi mubtada yamuddu jadi khobar mubtada jeung khobar kudu sapagodos sebab khobar adalah hukum disebut musnad jeung musnad ilaih kudu aya nisbat subutul mahmul lil maud geus yamudu teh khobar atuh khobar tina ikhwan atuh rujukna kudu balik kana ikhwan ai di dieu lain seluruh ahli tafsir balikna kana syaiton hum kana ikhwan geus dijarin ala ghairi man walah jadi berarti henteu samistina nu samistina mah ya mudunahum eta ngabantuan ikhwan kana setan berarti manusia ngabantuan setan ari aslina mah lain kitu pan setan ngabantuan manusia
geus lamun dipaksakeun ya muduna ngarujukeunana kana ikhwan moal kaharti berarti kafir-kafir ngabantuan setan lain kitu setan ngabantuan kafir bah atuh kurang dibalikeun bae tuh ya muduna teh khobarna ieu teh balik domirna kana setan geus atuhum kana ikhwan atupan berarti keluar tina aturan apan mubtada mah eta adalah musnad hukuman musnad ilaih geus ada subutul mahmul lil maudhu kok ieu mah teu kitu sih kos kitu ge kolong nu teu ngaji bae nu ngaji bae kos kitu ye kieu teh mah encer lencer teh mah kitu ngaranna jarin alama wala ala ghairi ma walahu geus nu kos kitu cek dina alfiah wajib kudu diibroz bisa numut lakon sutala kode gua geda tah kos kitu gulak-gilak didinya bae puyeng ngaji hayang nyawa puyengna didinya ge kudu mantep oh lu ngaji mah di bener mantep cenah nu teu ngaji atuh dijajal-jajal ge teu ngaji hese atuh hese bae dikuta dikitu gitu mantap ngararaji atuh setan atuh setan itu ngaraji aja setan ngarti keduguran tuh sadaek-daek da bae aya jalur oh iya cak nahu engke karak naik lamun jarin ala ghairi mahwalah aya nu wajib diibroz aya nu henteu tergantung kumaha lafzu jeung henteuna seliru apa henteu ketika keliru wajib cek jumhur mah nu penting maknana bisa dilempengkeun pabeuli ta jaritakeun kos kitu bae ge antara jumhur nuhat jeung gairihi nyana bagianana urang mah bagian ngahuapkeunana nanya engke dibilagahan tak kumaha nu kos kitu ngaranna cek ahli bilaga etalah ngaji masya Allah ieu antara mubtada jeung khobar bae ge kok beda rujuk tah ngarujukeun ge lamun dipaksakeun kana ikhwan wal harti ari jelema dulur setan mah eta yang mudahu ngabantuan setan je atuh lain ngabantuan setan aya ge setan ngabantuan jelema ja setan atuh nu boga pokal nama lantaran engke kapan di akhirat teh bakal digero-gerokeun ku setan masing-masing. Hei bupati sini temani aku ke jahanam. Hei gubernur ka dieu. Cek gubernur teh emang ka mana ka jahanam. Ai itu presiden geus ti heula nya nama ngagujubar. Itu setan teh nangkep engke urang inggis salamun kos gitu ditangkep ku setan jangan kemana-mana engkau kan dulu aku khoyal aku hayal aku bujuk engkau kan nurut akulah yang membujuk engkau lihat wajahku serem kan inilah yang tempo dulu membujuk engkau supaya engkau cinta dunia, supaya engkau cinta jabatan, apapun yang terjadi, sehingga engkau beli mobil, beli rumah, kawin lagi dengan orang Kerawang kan. Itu aku yang menggoda, aku berhasil. Nggak usah kemana-mana, mari kita sama-sama ke neraka jahanam, kita nikmati. Coba, lain lalagaan teh cakang di Nabi gitu, nanti kubat. Mata kurangi nu ngararaji kieu bisa rada dutdet keluar berarti majus eueuh deui. Hayu mantap ge neuk ngaji nu bener niatna, nu bener maksudna narimana. Ulah haju aya suuzon, abe urang bener ieu karep moal kembal ditanu tadi di Fatihah mengaji ujang. Terus usahajan deui unggal minggu aya di Fatihah. Atuh engke mah almarhum Haji Supendi ada tuh sana. Oh iya ngaminan. Wah budak teu berontan ngaminan. Maksudna tuh ulah ngaminan ke. Asana bareng jeung ngaminan.
mantap kurang tanpa pamrih ge hujan ge ngaji bayah hayang salamet kajian kuku makin dek ngaji bayah hayang salamet masya Allah diperhitungkeun keke aing aya di mana di Bogor datang moal poe minggu ieu tah diperhitungkeun urang datang ngaji eta kan Allah maha uninga ambo sia keur nyabage keur di Bogor bisa sia inget ka ngaji ku ingetna bae geus ka sorga ya Allah ku ingetna doang ge ku inget ajunya ka HS-an teu ngaji daripada anu di lembur soragan deket ka mamana teu inget ngaji tah nu di lembur mamana aing sok ngaji aju ka HS-an ganjaran ngajina terus bae di akhirat ke kaget tak minggu pertama maulid aya nya Pak boleh gak kula mah teu ngaji hari teh ja nusa kaina Pak kula mah hajatan di Bogor aju deuk ngaji aju ka HS-an tah sia endeup nata endeup ieu kasih ngaji masya Allah nyaho kitu mah kula endeup bae atalah Allah teh mere ka urang seperti kitu ganjaran lamun urang endeup maksiat mah encan brak mah maksiat can dicut catet urang deuk maksiat teu ngai lah tangdir tatanggai cabut wae aduh hujan-hujan ge aduh aya bejana hipu dangdeuna mah encan ngaling mah can dicatet encan maling mah can dicatet encan aja terjadi atuh eueuh catetanana api lamun urang rek ngalaksanakeun ibadah ngaji salat dan encan geus dicatet deui kumaha atuh coba geus mantak ge catet di jero hate Gusti salila hirup abdi adek ngaji bae beres catet malaikat awas Gusti aduh ai prak henteu deui cek malaikat bohong sia kalau jokeun aing sia. Nah, ieu keur carita wa ikhwanuhum yamuduna ala kadar doang. Namun dipraktekeun, sampai nu meraktekeun lain kula. Tah, sarana kieu panjang teuing mah ala kadar alfiahna tek saeuti. Yeun teu mun teu dialatan atuh moal kaharti. Jadi simpulkan aya 4 simpul tidinya bae ge lain nang urang nang para mazhab geus tambah panjang teh mun dibahas-bahas betul teh ngajina kudu ngaji alfiah jeung santri geus wa ikhwanuhum mari dulur-dulur setan nu sapagodos jeung setan belah dieuna mah jelema anu nutur-nutur ka hayang nafsuna anu ancub dina kamaksiatan kadorakan belah ditu mah atuh meureun kufar eta yamudunahum dibantuan ku setan ngabantuan ka eta jelema fil ghaib dina kalacutanana dibantuan ku setan aya nu hajat urang hajatan yu antara ngundang kiai jeung orkes dangdut aya kiai bae cek ustad di dinya teh lumayan lah urang dakwah maka batur teu bisa tuh ngundang-undang kiai geus urang anu jadi gantar wasilah geus atuh ngundang kiai bae oh nya aya deui rombongan ti jawara-jawara ngalungnya nama jelema atuh gaul ieu Pak, azana lamun nanggap kiai malah sakikituna bae maning dangdut mumpung Raden Oma Irama masih keneh hirup urang bil barokah. Eta bae geus kajar gugu mage duit aya di bapak, gaul aya di bapak, atau anak buah aya di bapak. Katek antara kiai jeung dangdut kiai jeung dangdut kiai jeung dangdut. Ayo setan kapan nyana mangahayukeun kana goy. Kiai deui. Tuh manganu kamari hajat nanggap kiai. Ngundang kiai Ki Fudoli. Yes. Segitu bae.
belah ditutup anu ngundang Ki Soleh ya geus kolot itu nangapkeun Nurjaya ya sapira Ki Nurjaya menjet kebonnya leuh nah batur teu belah ditu kamari itu mama aja aja pengen ya eueuh nu hadir tuan rumahna ge geus komo nu ngadengekeun tuan rumahna balik lagi teu kanyahoan geus cak setan maning dangdut lah tuh urusan dosa mah teu ge tobat dia mau laju paeh bae dikeun sehat mulai cak setan eta sulingna doang mantep sulingna tah setan datang melodina Masya Allah setan ke Masya Allah Masya Allah sial kan setan nah setan kan datang ikir cari tahajatan beleleutikanana mulai geus nyimpul-nyimpulnya barang kieu bae tuh ayeuna mah malam Rasul nama Kiai bari Rasulan ala kadar teh kayak malam hak nama hari anak teh janur dijadikan geus eleh geus Kiai teh bisikan hati eta keur carita hajat keur carita urusan politik mah kok nu tadi teh ya setan hayu mang emang geus acak-acakan ieu dunia tuh urang bener sosoranganan emang nanaon urang di DPR bener sorangan izin sorangan engke pajar abuya urang di DPR pajar dita saha geus bandingan teu beres kabehan hayu geus nah usok ulah asa-asa cak setan teh emang ieu mah anu bener mah teu hadayakeun jadi DPR ieu geus emang eta mah wadah nu teu bener geus sakalian teu bener geus jelema nu bener mana aya nu hayang jadi DPR mah aya sebab naon geus teu didarengekeun geus baru mumpung di dinya geus acak-acakan lah kabehan ieu geus ke di neraka ge reureung sorangan ieu atuh rame di neraka ge biasa setan ka puji mulai geus kulantaran hayang jadi DPR atunya nama mawa kiai ge henteu karena Allah supaya kiai ngadukungnya naja kiai mah loba anak buahna bira perlu kiai na dibere duit kita ngabagikeun ku tangkorak DPR ajunya ngababagi atuh kiai na daekeun kagoda ku dunia atuh DPR nama atuh emang geus ti heula nya nama kagodana nya nama mamawa jurig atuh kan moal aya kitu ken hayang jadi bupati henteu dievaluasi bener jeung henteu na kinerjanya salila sapriodenya na nu penting maing mah kuari mah anu ngadukung deui geus kiai-kiai di deketan ku nya mana nu ngadukung kurang ngadukung di jauhan atawa dibere supaya ngadukung hayo aya kadang-kadang kiai di deketan teh lain kita dakwah horenganan lain kita nganasehatan bupati kita ngadukung bupati nu keur aya di lembah kajahatan jeung kabatilan ieu tah kapan setan ayo bupati datangan kiai bere mere setan nu dari mana watek setan kabeh antara bupati jeung kiaina syaitonir rajim ayo eta mah geus satu luhur teuing geus mah kos kitu mah tamo ayeuna di lembah politik mah tidak ada teman yang abadi tidak ada kawan yang